mun mana hayang usul ka Gusti Allah pendem diri maneh, pendem diri urang teh ulah cacampuran jeung jelema, ieu mah ganti HP malu. Ulah cacampuran jeung dunia, ieu mah proposal malu. Atuh pegakeun hayang usul ka Gusti Allah mah idfad wujudaka. Ulah abring-abringan di organisasi, ulah abring-abringan di partai, ulah abring-abringan jadi tim sukses. Sorangan bae heula sukseskeun ulah nyukseskeun batur. Sorangan sukseskeun bejakeun teh ka kiai ka Gusti Allah ulah nyukseskeun batur. Kena nyukseskeun sorangan mah duitan. Oh duit maksudna, duit berarti zikirna duit. Ngadoana duit berarti lelengkahanana duit berarti. Oh, atuh makin jauh ketika memeh jadi kiai mah deket jeung Allah barang jadi kiai jadi jauh jeung Allah. Lantaran beki darah reket hahalang